Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun patepang deui sareng simkuring Sipa Amelia ti kelas 11 IPS 4. Ayeuna abdi bade ngadugikeun warta tentang banjir di Bale Endah. Sabaraha minggu katukang daerah Bale Endah, Kabupaten Bandung kakenaan ku rupi-rupi musibah. Salah sahijina mudalna Cai Wahangan Citarum. Dumasar kana data anu aya kurang leuwih 1536 imah katut wangunan sakola jeung pamerintahan kakeueum ku Cai Wangunan. Nyabab modalna Cai Wahangan teh sabab gede jeung loba runtah anu ngahalangan kokocaran anu ngabulakarkeun Cai jadi panyembeh. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sabaraha tempat sebab dumasarkana hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa anu kebawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tarekah ngumpulkeun warga keur ngasumbang kanon ka warga anu kenaan musibah eta. Sakit warta anu tiasa simkuring dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.